Urang aos Al-Qur'an surat Nisa ti ayat 7 dugikeun ka ayat 12 engke disambung ku ayat 176. Ayeuna urang payunkeun heula surat Nisa ayat 7 dugikeun ka ayat 12. Ieu nerangkeun bab waris nya faraid. Harus sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kasur nasiban mafruḍa wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu mim ba'di wasiyati yusi biha au dain abaukum
fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna mim ba'di wasiyati yusina biha audain walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu walahu akun aw uhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusa biha audain ghayra mudarri wasiyatan minallah wallahu alimun halim bismillahirrahmanirrahim yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanatas nataini falahumas sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalau wa nisa'an faliz zakari mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim sadaqallahul azim. Ayat nuku urang nembe aos teh bab nerangkeun faraid waris tirkah. Jadi tilu rupa. Faraid hartina pirang-pirang katangtuanana. Jadi sabarahana eta faraid. Ari waris nyaeta proses pindahna harta ti anu maot pikeun anu hirup. Jadi aya aturanana.
ari harta anu ditinggalkeunana disebatna tirkah gitu. Tah ini simpel nama aturanana aya hak anak lamun ditinggalkeun maot ku indung atawa ku bapa. Tah hakna teh lamun anak lalaki eta teh 2 kalieun anak anu awewe. Jadi ulah dilanggar kedah kitu adilna Gusti Allah margi pan ari anak anu lalaki mah engke tanggung jawabna kan berat. Tanggung jawab engke boga pamajikan, boga anak, nikah kedah nganggo mahar mas kawin. Kan ari awewe mah mun nikah meunang mahar. Teras kan ari awewe mah dan teu wajib nganapkahan. Bahkan bakal aya nu masihan nafkah gitu. Jadi kitu aturanana. Eta sederhanana kitu. Teras enek kieu lamun anak teh awewe unggul aya 2 aya 3. Ta bagian ke anak unggul eta teh 2/3. 2/3 teh kuduaan dek ketuluan kaopatan. Lamun anak teh awewe unggul apan aya pasangan rumah tangga teh suami istri itu boga anak lalaki. Anak teh awewe unggul gitu. Ayeuna mun boga anak teh mung hiji-hijina bari awewe. Ta eta harta hakna boh ti bapa, boh ti indung. Eta teh ari nyorangan kitu mah hakna teh setengahna harta anu bapa kitu lamun bapa maot, setengahna harta ti indung lamun indung maot gitu. Ari anak lalaki mah rek sorangan, rek duaan, rek tiluan ge lamun bapa maot nya keur anakna we ku sorangan ku anak lalaki. Kitu mun indung maot nya keur sorangan we keur anak lalaki. Lamun anak teh mung hiji-hijina lalaki atawa aya 2 aya 3 nyaeta harta kabeh anu peninggalan bapa teh keur anak we keur lalaki mun lalaki aya 2 3-an nya bagi rata we kitu anak lalaki unggul. Eta hak anak kitu lamun indung maot atawa mun bapa maot. Tah nerangkeun anu sabalikna lamun anu maot teh anak pan seueurnya nu anak heula maot teh kan gitu. Anak maot temen anak maot aya teh hakna keur indung bapa. Tah kieu lamun anak maot tuluy anak oge geus boga anak. Jadi geus anak urang teh upamana geus rumah tanggaan, geus boga anak. Anak urang maot erek awewe rek lalaki anak urang teh maot. Tah indung oge bapa, indung 1/2 bagianna teh. Bapa 1/2. Jadi kan lamun dihijikeun 1/2 ting 1/2 2/2. Nya 2/2 kan 1/3. Berarti kan sesana seueur 2/3 eta teh keur anakna. Gitu. Jadi babarengan jadi nini aki teh babarengan jeung incu. Gitu. Lamun anak teh geus ngabogaan deui anak. Ayeuna kieu lamun anak teh upamana bujang, parawan pan can boga anak. Pokona mah mun anak urang teh teu boga anak. Ta eta harta teh keur indung keur bapa. Ngan jumlahna jadi beda. Teu disaruakeun. Indung 1/3, bapa sesana. Tapi sesana teh kan leuwih gede. Nah sesa ti 1/3 mah 2/3. Jadi bapa mah leuwih loba tibatan indung gitu. Tah ayeuna lamun indung babarengan jeung anu maot teh jeung adina gitu. Eta jadi geus eueuh salaki lah kitu nya. Jadi anak nu maot teh ditarima tah hartana ku indung 1/2. Engke teu boga anak kan boga adi. Tah keur adina. Jadi adi mah leuwih loba tibatan indung. Jadi gede keneh adi atawa lanceuk tibatan indung. Indung mah angger 1/2 gitu. Tah ayeuna tadi atosnya jadi
lamun anak maot tapi anak can boga anak mah inung sapertilu bapana sesa tapi sesana teh leuwih gede. Taina dina ayat 11 mah salaki jeung pamajikan. Lamun pamajikan maot salaki teh hakna setengah harta pamajikan. Lamun pamajikan teu boga anak. Gitu. Tapi lamun pamajikan boga anak mah salaki teh hakna saparapat. Sabab loba keneh keur anakna gitu. Ayeuna balikeun, ayeuna mun salaki nu maot, pamajikan jadi ahli waris. Ta pamajikan hakna saparapat. Ai sesana keur anakna. Nah, keur anak. Jeung indungna. Tuluy lamun salaki teh boga anak, tah pamajikan mah mung 1/8. Jadi pamajikan mah paling loba 1/4. Tuluy lamun salaki boga anak, pamajikan 1/8. Mun pamajikanana upamana aya 2, 3, 4 nya eta we. Nu 1/4 bagi 4 teh gitu. Gitu. Tah ayeuna tadi nu dibaca nu ayat terakhir 172 panerangkeun kalalah. Pan seueur zaman kieu waktu maot teh teu boga bapa. Waktu keur maot teh harita maot teh teu boga anak. Jadi harta warisan teh ka saha ieu teh? Tah teh keur kalanceuk keur adi jadi dulur. Tah adi lanceuk teh beda statusna ye. Lamun adi sabeuteung wungkul nya sainung we. Tah rek lalaki rek awewe eta adi eta lanceuk 1/6 hakna teh rek lalaki rek awewe. Lamun ieu dulur teh dulur mung sainung. Tapi lamun dulur sabapa atawa sainung sabapa, lamun jenis kelamin awewe setengah. Tapi lamun dulur awewe teh aya 2 aya 3 kitu nya 2/3 ku bebarengan gitu. Ayeuna lamun dulurna teh lalaki we hiji, adi wungkul lalaki hiji nya ku sorangan we gitu. Jadi matak adi jeung lanceuk teh kudu alakur teh da hak warisanna gede gitu. Ayeuna lamun adi jeung lanceuk teh aya jenis kelamin lalaki jeung jenis awewe. Tah anu lalaki 2 kalieun awewe gitu. Tah kitu nya jadi cara singkatna pembagian waris teh kitu. Tah ayeuna nu ditaroskeun anu kumaha bapa tos ngantudkeun. Tapi can dibagikeun keneh da ibu teh aya keneh, meunang teu dingkekeun meunang. Tapi aturan mah rah aya katangtuan. Nyata nalika bapa maot hak pikeun anu jadi istri mah mung 1/8. Jadi saanu seueurna mah anak 7/8. Engke lamun hiji waktu upamana da can dibagikeun keneh. Engke nalika dibagikeun teh sanggeusna inung maot. Tah bagikeun heula anu bapa heula. Carana teh nya nu bapa heula bagikeun. Jadi kan inung panerikeun gitu. Bapa heula. Tah engke geus beres kitu ayeuna bagikeun anu ti inung gitu. Ya warisan ti inung gitu. Nah leuheung-leuheung di keluarga teh aya lalaki jeung awewe, anakna teh nya jadi warisanna moal hararese, moal ka anu sejen, moal ka karib kerabat. Pan pangna di kitu-kitu teh bisi kieu, bisi keluarga teh gaduh anak lalaki. Kan mungkin aya sesa warisan pikeun dulur anu sejen. Gitu. Nah, urang jadi ku minang dikeureuyeun ngabahas jadi urang ke lamun di keluarga aya uruskeun teh urang hafal aturanna jeung moal matak parasea pas sokot-sokot paheula-heula nyaranak kitu nya sieun teu kabagean. Ari urang sarea make ajaran Islam mah atas puguh aya angka-angkana. Justru lamun jalma sarakah hayang ngawasa harta dulur warisan eta teh sok teu berkah, sok beak pangheulana bahkan kusabab
anjeunna nanggung dosa pan sarojeng mau kana bagian anu dulur pikeun hak anu sejen. Sarupina sakitu simpelna penjelasan tentang cara ngabagikeun harta waris oge hak-hakna masing-masing. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.